ngan ai basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model kasato sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang ke batur bahasana beda-beda eta agungna Sunda teh eta dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur Bapak Bupati teh cepot mawa naon teh ieu ngabantuin ceker doma apa henteu kasar da ceker maka doma iya ngebantuin hulu sapi pak untuk iya bawa naon teh cepot iya ngebantuin mastakan sapi bapak wah ruksak teh bahasa Sunda teh nya kitu nya ulah salah nuna bahasa teh aya pan bapak ieu mah bujang Bapak Bupati tukang ngurus manuk kumaha teh bapak punten itu aduh hapunten bapak naon itu lamai manuk dugi kaborok anggeus ai dek bahasa Sunda bapak hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak pamatuk we nya aya oge keur heureuy jelema nah sia teh ngomong teh ka manakara pamatuk teh nepi ka di Umar kitu eta mah heureuy daerah urang-urang teu bisa ka sato mah angere model kawayang teh aya dalang baheula pan dewek nyebut hulu wayang his teu meunang nyebut hulu ka wayang naon mastaka ceuk aing teh hulu we wayang agung-agung teh da eta hulu Batra Guru teh tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu wallah dikukusan menang muasaan ieu teh cepot teh menang muasaan aing ge unga genti wayang unga cepot anyar terus anger kieu ulah dikaramat-karamat wayang ulah dimitoskeun nyata ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema ku jelema nu awam ulah dipigusti tapi dibukusti dimitoskeun kumaha dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar wallah loba jelema tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ninggalna loket paragi dagang memodal nu gede duit jeung jujur da bener kan ilmu we ieu modern nu kitu dipercaya lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun-ngangkeun mar menyamarakan datna alam jiga samar nu aya dina wujud urang anu embung di bawah bohong pan aya meureun diunggah jelema ge rupa-rupa teh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi dur jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi aing Prabu Siliwangi menta duwegan wah ripuh kudu nyadiakeun nog hayam padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang panggih jeung kami di mana maneh geus silih asah silih asuh silih asih tah kami aya di dinya teu malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya ieu der kasurupan ku Prabu Siliwangi eta mah lain Prabu Siliwangi jurig mah nya benar kan jadi di mitos-mitoskeun jara rauh atuh kabina-bina teh tong meunang dibobodo teuing lah keur bobodo teh mah dibobodo atuh beuki ruksak teh beuki sareuri we urang deungeun teh cenah meureun nyerep ieu kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh meunang sakola pan dina zaman Belanda teh zaman penjajah nya golongan ningrat teh geuning nu sarakola teh baheula ari ayeuna heuh ampir kitu keneh alah ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kejadian teh dina agama Islam geuning ayeuna rupa-rupa aya dengekeun dina berita aya anu aliran sesat rupa-rupa Gusti nu agung aya nu ngaku nabi tobat nu hayang seuri naon eta gina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa hayam hiji nog tilu duit genep ratu eta teh
asa mawa eta bisa kasawarga naudzubillah meni rupa-rupa eta nu dititahna daek we deui pangbejaankeun sawarga mah lain keur nu hayang gitu bejakeun meni asa gampil ieu mah meni ngarontok dipancing gitu je ai sawarga teh lain keur nu hayang tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang tapi keur nu hayang mah tuh beak meureun sararea ge hayang keur nu meuli teh sok beli ku hese capek susah payah pahit getir lara barangsak sobar tawakal iman takwa kita giat usaha teu kudu dipikah hayang engke oge bener Malik Yaumiddin nu ngarajaan di poe akhir aya apa nu ngartikeun gitu ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah gitu gancang nih ngajawabna teh Allah asa benernya asa pangbenerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha Allah geus yakin kuring Allah bari molotot teh ka mana deui sok waduh gitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lincah ti Allah ai ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah heueuh ayeuna Allah teh hansip keneh atawa karek jenderal ngahulang manehna teh lieur meureun lieur cenah aing yo cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur bener keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ke Leuwi Pajang taksi moal nawaran beca moal nawaran komodei ojek moal aya nu wani nawaran moal sabab naon sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam 3 Siliwangi meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapag presiden mah ai raja mah da raja tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh tapi dipapag sabab naon sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DP handap asor eluh iman takwa ka pangeran soleh daek silih asah silih asuh silih asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat malah uluk salam heula assalamualaikum ya cepot waalaikumsalam parantos waktos nah itu jalan ke alam nirwana parantos molongpong jalan ke gedong mangga parantos waktos na muli gera muli atuh urangna kulantaran soleh mangga la ilaha illallah keralak lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu aloh teu solenang acan diboehan ge kuno hirup digiring kurung jeung kuring da dikir sapopoena jelemana tuh jadi ai jelema soleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain dipepeg ngan anu kurang ajar meureun lain dipapag tapi dipepeg ku kalapuanana cilaka atuh nyawakna oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti kadunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keung eueuh pikeun pibatureun hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun orai bus sakana orai cengkat orai teh hayang panggih jeung kulawarga dek panggihan luar leor datang ka lemur teh pada neungulan da orai geput koceak deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuning nya
Ayah sapi geuning merong we ke jelema teh keur maraban teh bari curucun sing horeng eta teh jadi beuteung. Keur ngaheujeun teh kising. Lamun bisa ngomong begitu Kececet kolear deui. Kitu we jadi bujang iblis. Naon sababna nyalur jeung keterangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek ceuk Allah teh lamun kabawa ku maneh bawa ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis aya geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek nek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa ku maneh. Bener. Ieu mah asyaullah teu ditepikeun aya jelema nu ngagugu nuhun, nu teu ngagugu moal amek. Da urusan sewang-sewang. Dajang dirina Ieu mah geura urang mapatahan ka batur teu digugu ngamek. Eda. Teu bawa kana teu kabawa kana golonganna teh dibaudan. Nanaon nanya euy nyiksa maneh. Tepikeun tepikeun dek digugu nuhun teu sabodo. Ai geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna ge biheung ngagugu dengekeun sep lain bisi doraka da ai hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah teu keburus ka neraka dengekeun ku sia kehead hayang kawalat beureum lah paduli teuy lain dewek kawalat si eta nu kawalat ai dina nyekel cepot nyaritakeun bener ka batur ai dalangna jahat goblok ban jahat udah da si ieu nu sibeuna mah resok aing nu ripuh kieu ye tah digelut-gelut datang duit tinu hajat ku manehna we dilegleg ieu we nu ngeunah mah nu dibendo ye si goblok je dengekeun ku sia ngarti nuhun teu ka jeung ieu we nu ngeunah mah nu dibendo abong nu dibendo nu kamasa mun didasi mah manehna montong dumeh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak-gilekeun aing datang nyeri huntu mangahuhuh ya teh datang muntaber mah dalang mah keuna kumaot datang nyeri huntu mah panyinenah kaitu ka dieu neangan ubar geus teu bisa naon-naon sep gara eling sep dewek mah cepot di mana maneh paeh biheung teuing dewek mah ka museum sia mah jadi tulang sep penting akang di luar negeri alah ampun hampura sep tak ieu meureun hirup padu duaan teh padu duaan kitu atuh dialog mah grepek jeung diri sorangan we jeung alam ngomong jeung batur mah pipaseaeun alah sapratanepun hege barang astrajingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan berengna Bratayuda parantos perang campu tuh aya nu sumar-sumar kemanigan prataka sia-sia sorakeun dia Bima ayo bangsat jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat ulah waduh yang wah Arjuna tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung anu ngaran Arjuna hayo urang dua belah kidul nu rada lega supaya lila aing okope galepati Arjuna ditungguan ku aing jadi Arjuna Bima sa jeung aing patutunggalan bangsat binatang wong ngedat tuturkeun aing ya Bima sing ngamabda
gila gila dah kurang ajar binatang nang kain kaya bocah cilik. Iya ge. Wong gendeng aku ora wedi. Binatang. Arjuna luncat tina kareta. Duh, Nyaeta ngajugjug kana ieu kuda. iya ge. Yakin bakal ngajugjug anu sumar-sumar kemanigan Prapta Kacecia. Anaking Abimanyu. Wayahna sakedeung kaselang heula amarek ngudag jama anu hayang mecak-mecak ka ama. Senadyan hamo pintur katenger bisola katarapun juli ka Bapak. Aku ora wedi, ora dene mobrol ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran. Dangu-dangu selak nete aswa tiba. Aswa pranyata kuda. Dipa panjang utawi lempai. Ulesing kuda dawuk pang megantara. Patining kuda antaka suramastaka gerotan. Kukulin ciran kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan. Oyupe kuda arak api arak abda sopi berene cuma deralan jenewer. Pecute melengkung kadia kowung mendeke kadia jelarat. Lakuning kuda loncat sajengkang tan kena mancat kadia menelong tu minat. Siang poe ieu Pandawa euy. Ngimpi dewe puting. Ngimpi naon? Akang jo ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi maehan incuing. Bener teman. Bener. Palang siang deuleu euy. Boro-boro maehan uncuing karek kusorana ge pada. Rada melang deuleu itu dunungan deuleu ditangtang ke belah kidul. Atuh damping kan. Wah, dewe kudu muter jalan ka deui. Maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge
tapi kan mancing Arjuna sarang Bima leres di dia jeung aing sia aja. Eta Arjuna deh Ya. sia Jempelan. Antap cerkat tingkar pula dia balon. beres mun benang teh mah dipayahan urang menang milik ayeuna Naon? hadiah ti Gusti Prabu Siyudana Gardapati Garda Wisesa Garda Dentasami kairing walad dia balat tamtama nangtang Bima sarang Arjuna malum keayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap nebihan Raden Abimanyu anu dina waktu ieu misah ka Palikidul nyubadanan kana panangtang Hei, Arjuna, aing di dieu. Hei, Arjuna, di dieu aing. Sumar manikan prataka cia-cia saha alah kasep geuning Arjuna teh nya wah meuni mencenges gini bainganna hayati ngudag-ngudag wah dantos we kulang Janaka. kaula anu ditantang kesampean sok moal ngejat satunya beas Bener. ya Tega pati. coba-coba aja Mundur. sawios ku abdi haling aling budak mah hiling alah agan naon maneh make ka dieu cepot lu ayak melang agan aduh ayak kasabat ari silaing nangtang nunungan aing atuh Saya teu sangka si Arjuna mawa dukun. wah aling po disangka dukun akang goblok dukun masuk digoreng duk naon pot dukun rawas teh digoreng agak dukun eta mah sukun atuh cepot ari sukun mah di mana urang kengeng milik kedah sukun kanu agung syukur belegug Syukur goblok lu gitu mah. syukur mah di mana aing jabrik karena disyukur Syukur goblok. aing syukur mah di mana beungeut aing ngadarada eta teh dicukur Dicakar. geus teh ka mana wae Maju pulajar. padap Bangsa. kan jangan Haling.
Ayo. Tata tiragir amesti Ayo. Modar. Paingan aing ngimpi maehan injuing. Nyawa dunungan nek dialungkeun. Aduh, bawa-bawa dunungan aing geus dialungkeun deui tuh. Tuturkeun Kang. Kurang ajar. Ulah wakang ngeunah seuri he. Jurig jana. Pusaka kaula nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga sampean. Orahan eka bakal mutusakeun jiwa raganena kejaba pusakaku. Deh. Laden sia. Salah tos. Mun urang mah lurat leret. Ari maneh nanaonan atuh. Lurat leret ai lempang deh. Agan kaula eta nembe rag-rag salirah henteu kutuk ieu dikersakeun dawala kaula salamet. Samun teu kutuk ieu henteu ari manawi teh kutuk ieu. Nuhun teh kutuk ieu mah. Si eta masuk ke sabeleun ai. Maneh nyaho yen kaula ka dieu. Deh. Katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang. Kumaha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot kurang nu matak. Urang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk. Haling. Bade ditemak urang panah ti corona. Wilujeng. Ai kan. Wah. Nepi ka ngagokan ki. Ai kana berjuang mah juang aduh. Dek ka mana atuh maneh teh deui? Para penjahat. Ai ka saja buat para penjahat. Para penjahit Penjahat. diobras ku aing. Percaya ari Kakang. Biar saya yang ikut perang Wah. akan menggunakan senjata saya. Di mana eta teh maneh boga kitu. Kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra adi bantuna ku abdi. Boga panahna nya kitu tah lumayannya kan. Mana ieu tah? Item komplit sama senjata tuh. Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang. Wah, umurna Dina zaman dinosaurus. Dinosaurus gitu beleguk. Temak ku abdi lah. Nya jig maneh nemakna belah ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Si geger. ngagegerkeun atuh sia teh mah. Persis jiga hayam pelung. Sanes siga deui da tina huluna. Paling disebut si geger teh kulan. Gering teh kapungkur wah ku hayam abdi mah. Gara sok taros ku agan. Geger gitu. Sok agan aing teh dek perang ieu teh. Hai taros heula ieu sakedap. Geger. Ya kan? Cepot gening nemalan. Ceuk abdi oge. Gitu kan. Nya, permios. Rasa.
maka kapangang ti corona